iya mah puasa tara, sholat tara, aya kejadian gitu buat diuji mikir. Berarti jelema teh sakola milu naon? Jadi keur hirup anu teh semprek meca bahasana kumaha Bapak ngejeng-ajengan teh. Pak Ustaz teh namanya itu diuji cenah ku Allah. Jadi uji kumaha ya usaha bangkrut tapi kasangolongan pamajikan uih cenah gitu. Anak para cacaran di mana-mana nanti urus abis teker diuji sholat tara, puasa tara. Ayo ujian tegang saha, jang jelema anu wah. Ketika ayeuna ujian lamun di sakola mah jam sakola, iya mah puasa tara, sholat tara. Aya kejadian gitu buat diuji mikir. Berarti jelema teh sakola milu naon? Aya narima moal ka guru ye. Sakola tara tahu mah poe tara. Tempo batu ujian di luar. Mau ada yang pada gitu teh punya. Baik, jadi ayo ujian, namun ayeuna urang keayaan seperti itu, ulah nyebut keur diuji era, karena tuh keur disiksa ku Allah. Ayeuna begitu, mana jalan mana? Hasbi